Sampurasun. Rampes. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun sim kuring ti kelompok hiji bade mintonkeun tempa sindir Sunda anu ngeunaan tata tertib sakola. Sarta acara dikawitan di sim kuring disarengan ku salapan rerencangan. Anu kahiji ku Abi Taryana, anu kadua aya Padil, anu katilu aya Asep Ridwan, anu kaopat aya Yusuf Anwar, anu kalima aya Rosa Pardila, anu kagenep aya Nurlela, anu katujuh aya Neng Irma, anu kadalapan aya Leni Asifa Maryam, anu kasalapan aya Silvi. Kugituna mangga urang kawitan. Si Asep nonton, wilujeng nonton. Gugur-gugur dan Tariana. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Meser baso ka Mang Tatang. Nah, hoyak kieu karek datang. Jadi kieu tadi teh abdi ti Padang ngaliwat ka Pangalengan. Tadi wengi abdi gadang mata boga kaberangan. Tuh, saya sampai kaberangan. Dorong masa tadi, ayo ngopi buat coklat. Ngopi najim bala-bala, dan urang mentara telat. Jam 7 geus di sekolah. Tuh si anak ge karek datang. Bari jaketna teh dikumpulkeun. Dangu yeuh, hayu urang tumpak roket, tumpakna ka Surabaya, ka sakola tang di jaket bisi engke di razia. Buka puasa ejeng teh diopina jeung kue kering, da abi mah di jaket sate pedah awak keur gering. Cing nyapak aya naon dina jaket teh? Ieu naon? Tadi lek meuli tempe ka pasar rek meuli panci, ka sakola tong bekal HP bisi disita Pak Dodi. Heuh atuh geus dikumpulkeun. Nah, lain di sepatu bodas. Kabuburit ka Cibodas tadi sahur itu sebeuk mata ke sepatu bodas dan sepatu hidung baseuh. Atau dek meuli gelas, meuli nateh ka Bi Iis, ulah di sepatu bodas di setelan ku Bu Lilis. Atuh udah kilaan. Naon Kak? Dilipen dong. Sareng naon dilipan ka sekolah? Jalan-jalan ke kebon teh di cocoan ku reungit, abi mah dilipen soteh meh teu sepat jiga mayit. Kacapit seselapapan jalana ka babakan ka sakola tong dilipen bisi engke dicarekan. Sok aya nama geras susut. Empung da Ih, si Oco di bejaan teh nya. eta masih asing. Oh anjing goblok. Astagfirullah, Yusuf teh kenging kitu, kitu kumaha? Eta teh sopan ngomong kasar. Bae. Rek ngalah awi ngomong, jalana kalegok gadog. Mangkade lamun rek ngomong ulah kasar anjing goblok. Arek init ngalalaja, ngangon doma kaleosan, hampuran teu kahaja, da bieu mah kaceplosan. Ulah tuh tong kitu dewe nya. Nah apa dia make baju batik? Kumaha urang we? Teu meunang kitu pan ku sakola geus dijadwalkeun Senin make saragam naon. Masak make bawang bodas jopi jeung daging itik, Senin di saragam bodas, Rebo di saragam batik. Hujanan babarengan. Nyawa samal ku poh-pohan. Tadi abi kaberangan anu mata ka pohoan. Eta teh nya tutup saur teh ka ukur mungkas basa lalakan carita mung sakitu anu tiasa dideuwikeun ti kelompok hiji hapunten bilih aya kalepatan tina basana katut lampahna teu sapagodo sareng mamanahan. Kana motor diapungkeun. Cakep. Salam ka Cinyatu. Cakep. Sagitu anu tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.